Aduh, si Mas buka imah, oi. Bari rumah tangga nanti bareng yang orang. Kira ku tuh ya ari si Yuka bedag nyeun imah nyari orang henteu. Kira ku orang terek kontrak wae ieu teh kahirupan teh seumur-umur. Oh no. Aing mah kudu dipejakeun keur ka salaki aing mah mikir ieu mah. Tempo batur geus baroga imah. Iraha tuh urang rek boga imah, mun hayuk we ngontrak. Kira ku tong rek kieu wae rek seumur-umur ngontrak. Itu teh sing sabar we lah aya nama. Udah aya nama barora keur imah. Pangidaging geus untung. Udah ngaran-ngaran gawe nyerpis mah. Mun aya nu nyerpis wae meunang duit. Ari eueuh mah eueuh we geuningan. Matakna neangan digawe nu sajen, nu hayu we nganalkeun eta rek iraha atuh we bogana geus kitu wae mah. Hayu we nganalkeun eta mah. Neangan keur gawe anu sajen nu gede duitna, gede gajihna. Bener gawe kawas kieu wae mah moal kamajuan kahirupan teh. Bener ya moal kudu neangan di pagawean. Nyari ka mana tuh? Neangan gawe. Aduh, kudu neangan gawe ka mana nya. Weh, nyinaon ngalamun wae si gadget mah. Para rusing aing. Pemajikan ngeluh wae yang imah. Hariteun urang gawe nyerpis. Mun aya nu nyerpis meunang duit. Ari eueuh mah eueuh we. Rorah keur imah. Udah harga suku nyam inyem. Kudu gawe naon atuh urang nya? Aya pagawean. Nu bener. Aslina gede gajihna. Naon persyaratan? Teu kudu make persyaratan tuh pembaturan urang ge. Tapi urang tuh buka ijazah Teu kudu make ijazah, teu kudu make duit. Emang gawe naon gitu? Teu pira. Ngasaan rancen bari. Goblok dari gitu meunita modar ka aing.